Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab matan Fathul Majid halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma yajibu, wa amma sareng ari perkara yajibu anu wajib ieu emma. Wa ma sareng perkara yastahilu anu mustahil ieu emma. Wa ma sareng perkara yajuzu anu wenang ieu emma fi haqqir rusuli di hakna pirang-pirang para rasul. Alaihi meta muga tetep ka para rasul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Fatis sifatin mangka eta salapan pirang-pirang sifat. Pas sifatul ula mangka ari sifat nomor kahiji al wajibatu anu wajib pihakihim di hakna para rasul. Alaihi meta muga tetep ka para rasul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Asyidku eta sifat sidik pi jami'i aqwalihim dina sakabeh pirang-pirang ucapan rasul. Wa dalilu sareng ari dalil ala wujubi sidqi kana wajib sifat sidik lahum ka para rasul. Alaihi meta muga tetep ka para rasul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Annahu meta sayaktosna rasul lau kazabu eta lamun bohong itu rasul bima dina perkara balaghuhu anu ngadugikeun itu rasul kana emma lil khalqi ka makhluk. Lakana tangtu aya naon khobarullahi ta'ala berita na Allah ta'ala kaziban eta anu bohong. Wallahu sareng ari Allah ta'ala maha luhur Allah qad shaddaqo eta nyata ngabenerkeun Allah dakwahum kana pengakuan rasul ar-risalata kana utusan biidharil mu'jizati kalawan ngadohirkeun mukjizat ala aidihim dina pirang-pirang panangana rasul. Wal mu'jizatu sareng ari mukjizat nazilatun eta anu nempat mangzilata qaulihi dina tempat dauhan Allah sodako abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sodako geus bener saha abdi hamba kuring fi kulli ma dina tiap-tiap perkara yuballighu anu ngadugikeun ieu abdi anni ti kuring. Wa taudihu dalika sareng ari penjelasanana itu dalil anna rasula eta sayaktosna utusan iza ata eta di mana-mana sumping itu rasul qaumahu ka qaumna rasul wa qala sareng nyarios itu rasul lahum ka qaum ana rasulun kana lapad ana rasulun ana ari kuring rasulun eta utusan arsalani ngutus ka kuring saha Allahu Gusti Allah ilaikum ka aranjeun wa qalu sareng nyarios itu qaum lahu ka rasul ma dalilu ma eta naon ad-dalilu ari dalil ala risalatika kana utusan anjeun kana pangkat karasulan anjeun. Wa qala sareng nyarios itu rasul lahum ka qaum tahawulu hadal jabali kana lapad tahawulu hadal jabali tahawulu ari rombah tahawulu hadal jabali ari robahna ieu gunung an makanihi tina tempatna jabal masalan umpamana fa iza qalu mangka di mana-mana nyarios itu qaum lahu ka rasul i'tina kudu ngadatangkeun anjeun ka kuring ka urang sadayana bima kalawan perkara kulta anu ngucap anjeun pil waqtil fulani dina waktu anu fa idza dakhala mangka di mana-mana asup naon zalikal waktu itu waktu yuhawwilu ngarobah saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala zalikal jabala kana itu gunung an makanihi tina tempatna jabal tasdikon karena ngabenerkeun lidak wayir rasuli kana pengakuan rasul ar-risalata kana pangkat karasulan patahwilul jabali mangka ari robahna gunung minallahi ti Gusti Allah
nazilun eta anu nempat mangzilata sod dina tempat dina lapad dina tempat sodako abdi fi kulli ma yuballighu anni. Falau kana mangkalamun aya saha ar-rasulu utusan kaziban eta anu bohong lakana tangtu aya naon hadal khobaru ieu berita teh kaziban eta anu bohong. Wal kadzibu sareng ari bohong muhalun eta mustahil alallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Pabatola mangka batal naon ma perkara ada anu ngadatangkeun ieu ma ilaihi kana kadzbun wahwa sareng ari ieu ma teh kadzibur rusuli eta bohongna rasul wasabata sareng tetep naon naqiduhu lalawanan kadzib wahwa sareng ari itu nakid al matlubu eta anu diperdih wa idza sabata sareng di mana-mana tetep lahum ka para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan naon asyidku sifat sidik istahala mangka mustahil alaihim ka para rasul naon al-kadzibu sifat bohong alladzi anu huwa ari itu ladi didusidki eta lalawanan sifat sidik sakitu heula wallahu a'lam bissawab.